itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang bante. Antak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah ku ari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun wajib ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusu ta salatna tah. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebal di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipeting teh deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut basang ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak tur ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dah wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Beuh pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena di bareng asal nu kada kalohor mah rarengkot di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hakna geus lain deui. Hakna geus lain deui. Tuh. Ulah tek Gusti Allah. Ulah urun la ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridoan. Hayang ngayahokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli, tarima ngajual. Iya mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Aing daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah aing daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin senang nu meuli senang nu
ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti itu ya, nog ya 1000. Aduh, pan murah amat 2000-nya. Kagetnya dapat nawar biasanya mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ya. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu ya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mata kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasieuna mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we tetandaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, King. Salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya laku gede. Boga duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun wajib ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusus tah salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Antak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantak begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh ka saha? Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditaekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngarokok. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh.
Atuh teh nyawer ka baku. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kunaon indek tahajud ieu. Antaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pan ai sanari mah teh kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh-makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-rubah. Nu haram, haram, nu halal, halal, nu makruh, makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Ieu deui undang-undang polisi. Wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atuh pan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya eta mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Hilang. Waduh, ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ieu. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang eta ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu 1 menit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda kon sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah, kaulah moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi, kaulah moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum.
Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami ieu pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung tekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari kita boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun walaya ya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS gitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu bere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya, turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi al-kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngaji di mana? Anda pentak Lambon aing ngaji. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina, aing mah belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon deuk budak. Nah, itu sumpah teh. Aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh
Ayat pak iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum dah hese nu lain hukum hese kok boy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nyaeta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu apa qad warada an Aisyah anha qalat an-lagu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema nu kasitu matak di Arab mah kasitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah? Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mata urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah ida demi Allah maka wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang ge aya kan sak aya ngomong teh mah demi bae teh mah sak aya ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolot sugan rangda nu daek sekolot maki sugan anakan deui jang perang sakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da komo teu ditahan moal sieun ka bibi poal daekeun nyararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munaqidah iyalah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh ta hese jasa jadi dieuna mah
ngan saukur sakitu pan jatuhna kana teu wajib kiparat jatuhna kana wajib kiparat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah ngabagi tilu eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ya ngaji ya detik la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji kuari wao patutur-tutur jeung lakin pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami walaki wakhidukum bima aqattumul aiman geus dua tah katilu yaminul gomus eueuh di dieu dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna mantap ka dieu nageng ke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha jangan teu dijelaskeun kabagi sekean cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana